fihima dina khutbah dua. Berarti ieu nu tilu, naon nu tilu teh? Muji ka Allah, maca sholawat ka Kangjeng Nabi jeung wasiat ku takwa. Ieu nu tilu teh aya dina khutbah kahiji oge aya dina khutbah kadua. Satuluina nomor kaopat ayatun mafhumatun atawa dina sapalih matan mamubhimatun. Sabada kieu teh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum bitaqwallah wa ta'atih sakitu. Tuluy maca ayat anu mana eta ayat teh bisa mere ngarti lamun dibaca teh eusina kaharti nya. Walau qasirotan sanajan ayatna teh pendek. Jika naon ayat pendek teh pokona masa ayat sanajan ayatna pendek tapi bisa mere ngarti. Contoh sapertikeun ayat mana nu pendek bari mere ngarti teh sapertikeun fasholli li rabbika wanhar. Berarti lamun disambungkan jeung nu tadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum bitaqwallahi wa ta'atih. Tuluy a'udzu billahi minasyaitonir rajim fasholli li rabbika wanhar. Sakitu nya. Opat babari khutbah babari ya. Walau qasirotan tapi dengan syarat ayatna teh kudu mere ngarti. Maksud mere ngarti teh lain berarti nu ngupingkeunana ngarti nya. Tapi eta ayat lamun teh mah dihartian di tafsiran bakal kaharti. Henteu berarti urang nu ngupingkeunana kudu ngarti kana eta ayat. Kartos teh maksudna. Jika kieu we ibu-ibu ngupingkeun nu keur akad nikah make bahasa Arab kakuping ku ibu-ibu teh qabiltu nikahaha linafsi bil mahril mazkuri halan. Ngarti teh kana hartina? Henteu. Tapi apal teu lamun aya qabiltu teh keur naon? Keur qabul nya keur kawin lah. Ngarti teu bahwa bahasa eta keur kawin? Tah maksud ngarti teh sapertikeun kitu nya. Henteu ari apal makana hartina ngan urang apal yen eta teh keur kumaha? Keur kitu. Atawa aya jalmi adzan nya atawa aya jalmi ngagorowok ulah wae disebut adzan di masjid. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ari eta mah babari hartina ge naon? Allah anu agung nya. Asyhadu an la ilaha illallah atawa hayya 'alas shalah. Hega kuping ku urang teh. Cik kira-kira urang ngarti teu hartina hayya 'alas shalah? Anggap aya nu ngarti aya nu henteu. Pikeun nu teu ngarti teu apal urang mah hayya 'alas shalah teh atawa nya hayya 'alas shalah mah aya keneh nu ngarti. Urang nguping qad qomatis sholatu qad qomatis shalah. Ngarti teh urang hartina? Ngerti teh? Henteu. Apal teh urang lamun nguping nu kitu eta jalma keur naon? Keur qomat. Berarti urang ngarti keur qomat eta teh. Tah, ieu ge sami nya. Sanajan ayat Al-Qur'anna urang teu apal hartina, tapi ieu ayat lamun dibejer beaskeun mantak jadi kaharti, maka eta ayat teh cukup sanajan pondok. Kumaha cenah ieu mah nya pondok nya teu manta kaharti. Di dieu mah dicontohan dina surah memeh amayata sa'alun al-mursalat pami teu lepat aya bahasa saayatna teh kieu summa nazar saayat eta teh nya. Naon eta mah hartina nya? Sanajan saayat
eta mah teu jelas. Summa nazar tuluy ningali hartina teh tuluy ningali. Cik lamun abi nyebutkeun tuluy ningali, cik kira-kira ka harti teh naon maksudna? Henteu, tah ayat anu kitu mah teu kenging diangge dina khutbah nya. Lamun ngan saayat summa nazar pala tujziu ngan pedah ieu maca saayat teh maca ayat Al-Qur'an teh pilih-pilih antara khutbah kahiji jeung khutbah kadua. Lamun tadi muji ka Allah maca sholawat jeung wasiat ku takwa mah dina khutbah kahiji jeung kadua ge kudu aya. Ari maca Al-Qur'an mah pilih-pilih naharek dina khutbah kahiji atawa dina khutbah kadua. Lamun dina khutbah kahiji maca berarti dina khutbah kadua teu maca moal kosi maca nya. Lamun dina khutbah kadua maca dina khutbah kahiji masing teu maca oge teu nanaon sabab dina salah sahijina. Ngan mana ieu nu leuwih utama? Lakinil aula antakuna fil khutbatil ula. Ngan kautamaanna mah ayat Al-Qur'an dibacana teh dina keur khutbah kahiji. Tah berarti utama nama ayat Al-Qur'an teh dibaca keur khutbah kahiji. Naon sababna? Litakuna fi muqabalati du'a ilil mu'minina wal mu'minat pisania. Sabab engke dina khutbah kadua mah aya ngaduakeun ka mukminin ya. Ieu kagambar teu? Khutbah kagambar teu? Tah jadi nya ada heset tara jumaahan oge tara lalajo anu jumaahan ya. Dihungkul artina. Tah jadi kan ari khutbah keur jumaahan teh dua sami jiga khutbah Idul Fitri Idul Adha sok aya calikan. Nya nangtung kahiji ngaranna khutbah kahiji, nangtung anu sabada diuk heula sakedeung eta ngaranna khutbah kadua. Lain cangkeul diuk teh tapi keur misahkeun khutbah kahiji jeung khutbah kadua atawa keur neangan hancah khutbah lain nya.